Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala bi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam haqqul waladi ala walidihi sab'atun ayyusinasmahu wa adzabahu wa ayyu'allimahul kitabata wassibahata warrimaya wa alla yarzuqahu illa tayyiba wa ayyuzawwijahu idza balagh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Pibayun urang sami-sami nyanggakeun puji kali syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala dina ieu wengi ngalampungan pamaksadan Sahibul Bait. Urang sadayana tiasa pakempel patepang dina raraga nyumponan oge ngalaksanakeun sabagian ahli tugas Allah ka urang sadayana buktosna thalabul ilmi. Mugia angkatna urang sadayana dijantenkeun amal kasayan nu ditampi di payuneun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Tahilap sholawat kali salam mugia sapapaosna Allah curah limpahkeun kapanutan urang sadayana buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahilap ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in, atba'it tabi'in, kalebet urang sadayana salaku umat mantenanana nu salamina taat tumut satia kana ajaran Allah dugi ka yaumul qiyamah. Amin. Pengatur waktu penata acara nu kusim kuring dihormat al mukarramun, para alimil ulama, para juama, para kiai, para ustad, para ajengan, para sepuh kali bini sepuh, wabil khusus kersana ajengan sekaligus janten Sahibul Bait dina ieu wengi nu kusim kuring dihormat oge ka para kiai nu sanes pangapunten kalayan teu maksa ngirangan raos hormat teu tiasa disebatan hiji-hiji. Modi dihormat aparatur pemerintah, modi dihormat bapak-bapak jeler ibu, pamuda kali pamudi, sadaya pihak anu ngiring rumojong, nu ngiring ngemutan, nu ngiring berkorban kanggo ngawujudna ieu acara pamaksadan Sahibul Bait. Mugia sanes kanten pengorbananana
digentosan ku Allah ku rupi-rupi kabingah ku rupi-rupi kasayan di dunia kasayan di akhirat. Oge orang doakeun murang kali nu parantos dihitan anu wastana cep aska al-fadilah mugia ku Allah dipanjangkeun yuswana tilas panek tekanana ku Allah enggal didamangkeun deui. Oge mugia ku Allah dina parantos dewasana ieu urang kali janten jalmi anu soleh tiasa ngabakti ka anu maha suci, janten jalmi nu hormat ka anu janten ibu ramana, janten jalmi nu maslahat manfaat dunia rawuh akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ali pangaosan rahimakumullah, sadaya umat manusia kalebat urang nu wengi ayeuna hadir nu kagungan putra nu gaduh turunan, cita-cita kahoyong nasami putra turunan teh hoyong janten jalmi nu soleh solihah. Ta ibu we nu ayeuna hadir nu kagungan putra haroyong putra urang janten jalmi nu soleh bu. Insyaallah pami ditaros hiji-hiji sanes wungkul nu hadir nu henteu ge walerana nasami bujeng-bujeng urang jalmi biasa dalah bangsat sekalipun teu aya nu kagungan rencana jeung kahoyong putra jeung turunanana akur jadi bangsat. Mun terkadang aya hiji masalah urang mah cita-cita jeung kahoyong teh tarasami sareng praktekna. Ari hoyong anak anu soleh tapi kana jalan anu mampu nganturkeun kana solehna putra solehna turunan urang mah teu patos paham. Ari hoyong katel tapi nu diangonyieun katel citakan paranti nyieun kastrol. Dugi ka kiamah ge moal matak kagungan katel. Ari hoyong maseeng tapi bentukna jeung alat paranting adamelna lain paranti nyieun seeng, justru bentukna teh bengbeng teu aya cangkengan lain seeng nu kitu mah paling ge jadi langseng. Ari hoyong putra teh jadi manusia soleh tapi kana jalan pisoleheun anak urang mah kadang teu patos paham. Palawargi hadirin ali pangaosan rahimakumullah, padahal ari soleh teh bahasa agama, soleh teh bahasa Al-Qur'an. Ku Allah disebutkeun annal ardo yarithuha ibadiyas solihun, bahwa alam dunia ku Allah diwariskeun, disayogikeun, dikerahkeun kanggo umat manusia anu saroleh. Soleh teh bahasa agama, soleh teh bahasa Al-Qur'an. Sanaos urang mah ngahartian soleh teh rupi-rupi. Di Tasik mah aya ibu nu gaduh anggapan yen anak soleh teh anak anu mampu ngaringankeun ekonomi nu janten indung bapana. Tamat sekolah SMP berangkat ke Tangerang, ini ke Bekasi, buburuh di pabrik sepatu atanapi janten karyawan pabrik obat nyamuk. Anjeunana tiap bulan nampa gaji di pabrik di perusahaan, sesak waragan sok dikirimkeun ka lemur ka mana aya 350.000 mamayangna aya 500.000. Mun rek Idul Fitri masuk nambahan da aya THR 1 juta ditambah kue kongguan pakaian jang bapana sapangadeg jang mana sapangadeg mani geus bulet dina hate jeung dina pikirna gara-gara ngirim duit per bulan 350.000 ceunah pun anak teh geus soleh. Ditabeuh kata tangga pun anak teh geus soleh. Nu kadua mah kajeun ngalahirkeun nyeri ge katebus teu sia-sia ku si ujang. Nu kadua mah da soleh
cek tatangga naon cirina uce make nyimpulkeun soleh 350.000 sabulan sakalian listrik mah teu kudu mikir deui amprok deui jeung ustad jeung ajengan baheula sakola diniahna di dinya pajengan emut teu kapun anak nu kadua cek ajengan inget bu sabab budak kecil teh bangor teh batur mah ikro teh tamat genep jilid budak kecil mah mun teu salamat teuing 3 teuing 4 teuing bisaeun wudu teuing acan da abdi teu pernah ngawuruk cek kiai ih ajengan tos soleh ayeuna mah sok di mana di Tangerang naon cirina pangna euceun nyebutkeun yen geus soleh 350.000 ajengan tiap bulan kita harus ku kiai ai salatna geus bener acan ai wudu na geus bener acan ari baca Qur'anna terutama Fatihah najang nangtukeun sah jeung teu sahna salat geus bener can budak kecil nu di Tangerang pokna ai urusan salat jeung wudu mah ajengan abdi teu pati nguruskeun eta mah urusan masing-masing ngan abdi mah nyimpulkeun soleh teh pedah ngocor we 350.000 per bulan geus berjalan 4,5 tahun dugi ka ayeuna eta pendapat model kitu pendapat kaliru kabina-bina 350.000 kantenan sanajan komomun leuwih ge teu ngatageun jaminan yen anak kurang jadi manusia soleh da ku para ulama nu disebat soleh teh gaduh patokan khusus nu kumaha nu disebat manusia soleh alladzi yasluhu mimma fasidi syar'i manusia nu salamet taya cacat taya aib numutkeun pandangan hukum syara kakara nu kitu disebatna manusia soleh minimal hoyong janten jalmi nu soleh teh kedah akur kedah harmonis jeung 3 rupa hiji kudu positif ibadahna nu kaduana kudu positif pergaulan jeung papada manusia wabil khusus jeung ibu ramana nu katilu kudu harmonis jeung kudu sae hubungan jeung alam sekitarna atulamun aya umat manusia ibadahna rajin mingonanana tara kaliwat berjamaahna boro-boro keur halodo hujan ngintrik ogenan pasti hadir bujeng-bujeng salat duhur asar maghrib jeung isya subuh nu batur teu pati beukieun jeung daekeun ge jang jalmi eta mah ka masjid we ngajina rajin ibadahna positif amalna sae mutlak jadi manusia soleh saur Rasul acan kantenan sanajan ibadahna getol kajen teuing mengonanana rajin tapi lamun teu akur jeung tatangga jeung papada manusia coret saur Nabi can tulus jadi manusia soleh artina ngaji magetol mingonan madatang wae ngan kalakuana pikasabeleun tatangga we aya nu kitu di dieu aya di abdi mah aya ngaji mah getol ngan pasea we jeung tatangga teh teu reuneun soleh acan nu kitu waleranana can tulus jadi manusia soleh kumaha dibalikeun ari jeung jalmi mah tara nyieun piobroleun tara nyieun pucuk tigirang tara nyieun masalah hormat ka saluhureun nyaah ka sahanapeun akur jeung jajar pantar komo ka ibu jeung ramana alabatan nangeui endog beubeuremna ngan hanya kal ibadahna belang betong boro-boro ninggalkeun ibadah ngalae-lae waktu wae eta teh ngahalangan kana predikat manusia jadi jalmi soleh munggu Allah salat lohor 7:30 salat maghrib jam 7:30 salat subuh jam 7:15 akur jeung moekeun ngayarkeun kunut saur Nabi kajen gaweulna jeung papada jalmi alus nganaja kal caliweura ibadahna tong deui di aku jadi manusia soleh coret can tulus jadi manusia soleh kumaha lamun jeung Allah sae jeung manusia sarua sae jeung tatangga runtut anut jeung dulur teu boleh akur ibadahna rajin
pengajian kemana-mana disungsi jeung dicukruk terkenal waktu terkenal kacape jeung temangi kariweuh asal aya pengajian pasti datang soleh pedah alus jeung Allah jeung papada manusia walerana teu acan mutlak sanajan alus ibadahna jeung Allah sanajan sae campur baurna jeung manusia tingali nu katilu bener teu hubungan jeung alam sekitarna contohna nu teu harmonis jeung alam sekitar teh nu teu boga kanyaah kana tatanaman jeung kana pepelakan di buluan bumina melak tangkal ramutan atanapi melak tangkal nosok bijil buah timimiti cep melak nepi ka bijil pentil bijil kemang ayeuna can ngajaran mupuk kuleungeun sorangan can ngajaran nyebor kuleungeun sorangan mupukna diserenkeun ka hayam nu arulin nyeborna disangakeun ka Gusti Allah mun ngalungsurkeun ci hujan nyebor jeung mupuk can ngajaran kuleungeun pribadi najan alus salat jeung ibadahna najan alus campur baur jeung papada manusia bongan teu harmonis jeung alam sekitar saur Nabi coret can tulus jadi manusia soleh gaduh pepelakan tangkal teu diurus wae ngakibatkeun jalma teu gaduh predikat soleh komo nu ngagunulan leuweung malingan kain nepi ka longsor jeung banjir mah teu soleh kacida kunaon pangna Kangjeng Rasul diutus ku Allah diantawisna maparin konsep supaya muslimin paham ieu cara nganterkeun kana kahoyong jeung cita-cita putra turunan jadi manusia soleh jor ku Kangjeng Rasul dipaparinan konsep ieu teh bentuk kadeugeuh jeung tanda kanyaah ti Allah hakul waladi ala walidihi sab'atun mun nganggo bahasa urang ieu teh daerah naonnya Babakan Sukamulya mun nganggo bahasa Babakan Sukamulya pihartoseuna kieu lamun anjeun bener cita-cita jeung tujuan hayang turunan anu saroleh solihah tah ieu resepna saur Nabi hiji ayuh sinasmahu dua wa adzabahu tilu wa ayu allimahul kitabah opat wasibaha lima warimaya genep wa alla yarzuqahu illa thayyiba tujuh wa ayu zawijahu idza balag mun nganggo bahasa urang hiji anak anjeun mun hayang jadi manusia soleh begitu lahir berek ngaran ku ngaran anu akur jeung ajaran Allah ngaran anu sae numutkeun ajaran Islam nu kumaha ngaran anu sae numutkeun ajaran Islam ngaran jalmi ngaran anak nu aya hartina nu aya maknana komo mun harti jeung makna tina ngaran anak urang teh ngandung doa salah sawios ajaran Islam anu hampir leungit dugi ka wengi ayeuna indung bapa nu ngaku muslim teh nu ngaku umat Islam teh tos peurah hoream tos rada teu purun lamun gaduh anak gaduh turunan dipaparinan ngaran ku ngaran nu akur jeung ajaran Allah geus jarang budak umur 1 tahun 2 tahun nepi ka 5 tahun nu ngaranna Abdul Qadir geus jarang anak muslimin nu ngaranna Abu Bakar pokna ge Abdul Qadir Abu Bakar mah bau padang pasir geus jarang anak awewe muslimin anu ngaranna Aisyah Siti Rohmah jeung sajabina pokna ge Aisyah jeung Rohmah mah bau Ka'bah Jainuddin mah pokna ogenan eta mah bau onta padahal Allah ngutus para nabi para rasul anu wajib urang uninga wungkul jumlahna 25 jalmi nabi jeung rasul tikawit Kangjeng Nabi Adam alaihissalam dugi kanu terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sae pami jenengan nabi jenengan rasul diango ngaran anak urang ayeuna mah jangjina poe ngaran anak teh
lahir bulan Februari di ngaranna Neng Pebi, lahir bulan Desember padahal bulan batur di ngaranna Neng Pebi. Neng Desi pedah bulan Desember, lahir bulan Juni cep Jenny, lahir bulan Agustus di ngaranan si Agus. Agus, Jenny, Pebi, Desi, Aidoraka nepi kaharam henteu ngan saur Nabi indung bapa nu boga anak tuluy anakna teu dipaparin ngaran ku ngaran nu jadi doa di akhirat bakal termasuk indung bapa anu rugi teu gaduh pahala ladang ngangaranan anak ku ngaran nu alus ceuk Islam. Doyok, Otoy, Wati, janjina apa we komo di Jawa mah aya jelema ngaranna Mas Ribut. Eta ngaranna geus ribut rek kumaha lakuna. Seueur jenengan malaikat utusan Allah lain Malik jeung Ridwan hungkul. Cecep Jibril, cecep Mikail, ujang Israfil, mangga halal seueur ungkapan pidawu Allah dina Al-Qur'an nu dianggo atanapi sanajan dianggo ngaran kanggo anak urang ogenan dina Al-Qur'an teh seueur ngan kahade cing apal harti jeung maknana sabab teu sakur-sakur nu ku Allah didawuhkeun dina Al-Qur'an sami atanapi sae dipake ngaran jelema mufsidin ayana Al-Qur'an. Tapi dah lain jadi doa mufsidin tukang pejet, kafirin, dolimin, munafikin, bujahal, Abu Lahab, Fir'aun aya didinya peda budak nu cikal jangkung gede di ngaran oon Fir'aun montong bisi jadi garong anu deet we atuh nudun dan dindin kapungkur mapan seueur Samsudin alus jadi doa artina panon poe agama Komarudin bulan agama ejek bapak teh naon alusna kadar ogenan Samsudin panon poe agama Komarudin bulan agama eta teh tapaul nurut buat gede harapan tingali Allah nyiptakeun panon poe jang nyaangan keur sakumna umat manusia jeung makhluk-makhluk nu sejen teh disantakarat ning jagat satungkep ning langit panon poe teh ku Allah mung hiji nu nyaangan warga masyarakat di Republik Indonesia di Sabang dugi ka Maroke panon poe nu eta nu nyaangan urang Brunei ge panon poe nu eta keneh nu nyaangan urang Malaysia ge panon poe nu eta keneh nu nyaangan urang Mekah Madinah urang Yordan urang nagara jeung benua nu sejen termasuk di Afrika jeung di Amerika ge cukup dicaangan ku panon poe kagungan Allah nu ngan hiji-hijina ageng harapan ngaranna tapaul susuganan anak urang geus dewasa nyekel agamana sing jiga panon poe kajenteng jalmana ngan ukur hiji bari leutik tapi cukup jang jadi cacaang keur sakumna umat manusia Samsudin panon poe agama Komarudin bulanna agama coba pate abdi ge aya tatangga teh Komarudin ngan pagawena gapleh we tumpah oh ganti eta mah pelempemdin tukang mareuman agama Nurdin cahayana agama Saifuddin pedangna agama Sirajuddin lampuna agama Najmuddin bentangna agama Sihabuddin megana agama naon deui Aladin beus Ciamis eta atanapi nu babari we nu gampil nu deet bro teh bojo urang ngalahirkeun budak nalalaki langsung di ngaranan Rahmatillah lain Mamat aya Mamat aya Maman jelema ayeuna mah ngaran teh ai Maman naon kitu hartina leuheung mun aya panjangan Maman Abdurrahman ieu mah aya di abdi mah sauget Maman cing hartian
maman mak lain man jelema maman lain jelema naon atuh leung keneh mang mamat aya mang mamat di dieu mamat mak moal mat maot mamat moal maot tapi ka kiamah ge hirup anu gampil we di ngaranan rahmatillah hartina jalma nu meunangkeun rahmatna Allah bro dilahirkeun tatangga tas pangaosan mingonan ngalut ningali ngalongok sok aya keneh budaya nu kitu di dieu ningali orok nu tos engal dilahirkeun padahal masing lalaki ge eta teh alus Rasul mah pada malna kitu mun aya bojo sahabat ngalahirkeun sok ngiring ningali ngaduakeun kanu engal lahiran jeung ngaduakeun ka orok tapi ai urang mah laki watakna teh era rata-rata ibu-ibu tas mimonan ngalut opatan 7-an 11 urang saya nanyakeun nyai di mana ngalahirkeun di bidan istri pameget tingali we nu kitu istri pameget karena cenah memang dibuka ieu mah aya apa pameget geus dingaranan nyai entos parantos kenging bapana saha rahmatillah dibuka simutna bari nyelapkeun amplop teu jang rahmatillah mani kasep kieu ieu sanes ngahinakeun nya ti teteh 11 urang nu datang nyebut ngaran urang nu rahmatillah teh sami jeung 11 urang ngadoakeun anak urang meunang rahmatna Allah dari ngaran jelema teh jiga ngaran beus kabungkur dugi kayana gedo kaya duka teu aya di Ciamis aya beus nu namina bahagia ka mana-mana bahagia aya beus ngaranna lancar ajeun macet ge lancar mogok anger lancar eta bahagia aya muatan bahagia eueuh muatan ge bahagia salamet nepi ka Jakarta naon bahagia balik nanti totog nepulna nagreg anger naon bahagia tangaran jelema teh kitu opatan datang nyebutkeun rahmatillah akur jeung popatan anak urang nampapang doa ti opat jalmi menangkeun rahmatna Allah datang teh sifat indung urang teu kabejaan ai si nyai mani ngaliankeun teu apal eceuk mah emak mah teu apal da sifat kitu manempu batu we rabul ka dieu cenah tas ngalongok orok nya geus lahiran entos iraha opat dinten ka tukang ae teu bebeja lain gogoblogan da kieu-kieu ge nyai sifat nini na merenjang budakna awewe lalaki pameget di mana ngalahirkeun anak nyai di bidan sabaraha kilo budakna 4 kilo 2 on atuh meureunnan badak ageum dijahit henteu dijahit sabaraha jahitan duka 4 duka 7 dijahit kabeh henteu teu bisi jeung nu aslina milu kajahit sagala ditanyakeun maklum kasebat anak dibuka simutna saha ngaranna tadi teh rahmatillah rahmatillah yo tinini bagur yo lain ngahinakeun saurang datang nyebut rahmatillah berarti lawan nu datang ngadoakeun anak urang meunangkeun rahmatna Allah lebetkeun ka sakola nu bari arulin teh ka PAUD pendidikan anak usia dini mau kepalana Papuad teh pendidikan anak usia dini sakolana bari arulin tapi tiap enjing kan ku guruna di absen rahmatillah cek budak hadil dan can bisa nyebut 2 tahun sakola di PAUD sami jeung 2 tahun didoakeun ku guruna jadi manusia nu meunangkeun rahmatna Allah ngasakeun asupkeun ka TK meme asup ka SD 1 tahun atawa 6 bulan dipanggil cek guruna rahmatillah ayeuna mah budak geus rada gede geus bisa nyebut hadir berarti 1 tahun ku guruna meunang pangdoa jadi manusia nu meunangkeun rahmatna Allah asupkeun ka SD 6 tahun
tiap enging ku KM jeung ku guruna di geroan di absen akur jeung genep tahun anak kurang nampa pangdoa ti guruna jadi manusia nu meunangkeun rahmatna Allah asup ka SMP anger rahmatillah di SMA anger rahmatillah ka pasantren anger rahmatillah kuliah di perguruan tinggi anger rahmatillah geus dewasa geus sawawa boga hahadean boga kabogo cek kabogohna aa rahmatillah win dikawinkeun cek bojona kang rahmatillah brol boga anak cek anakna parahmatillah boga incu cek incuna ki rahmatillah boga buyut uyut rahmatillah boga bau rahmatillah jangga wareng rahmatillah udeg-udeg gantung siwur engkol galeng turus kacang mawur karpak-karpak paburanta timimiti anak kurang lahir nepi ka tereh maut setiap dipanggil ngaranna pasti ngandung doa nu kitu nu ku nabi disebatkeun begitu anak anjeun lahir ka alam dunia bere ku ngaran anu akur jeung ajaran Islam ngaran anu puguh makna jeung hartina ngandung doa lain wati ya aya cewati wios mun diwartoskeun hartina sok tingali taroskeun bisi abdi disangka jijieunan kajengan ade ajengan kitu naon ari hartina wati na kudu lujen ge aya wati teh idholud dakar ila tubur mun nganggo bahasa urang babakan sukamulya idholud dakar ila tubur teh ngasupkeun bobogaan lalaki kana bujur belebuk nu kitu ngaranna wati kira ku alus aya cewati aya gantinya Halimah para wargi hadirin halipanos rahimakumullah nah aya jaminan ti Kangjeng Rasul aya jaminan ti Allah jeung ti Rasul lamun anak kurang di ngaranan ku ngaran anu ngandung doa bakal jadi manusia nu soleh ari mutlak 100% jadi manusia soleh mah teu ngajamin da eta mah nembe resep awal ibu PKK dipaparin tata cara resep nyieun bolu di antawisna ayat acit tarigu aya kuning telur aya gula bodas aya paneli aya naon lah rupa-rupa nepi ka 7 rupa ibu ngaprak ka warung teu meunang iwati aya teh nog wungkul jeung gula bodas gula pasir dipaksa ku ibu dikocok rek dijieun bolu nepi ka di open rek janten bolu mah naon sababna resepna teu komplit ku nabi kan disebatkeun 7 minimal ngaran Islami teh jadi pangenyedrek doraka ge mikir heula urang teh Abdullah euy mah nya Abdullah gaple urang teh pan Abdul Qadir mah nya Abdul Qadir ngaduhayam urang teh pan Jailani ieu teh atanapi ngaran sahabat Ali urang teh ngaran teh ede mah nya Ali jinah atawa beger pan mikir heula mutlak kudu jadi manusia soleh ladangaran mah teu aya da acan aya resep nu salajengna pan ku nabi ge diteraskeun sabada dibere ngaran nu alus ayyusinasmahu nu kadua wa adzabahu anak anjeun sina apaleun etika tata krama sopan jeung santun sina apaleun bahasa kasaluhureun sina apaleun bahasa jajar bantar sina apaleun tata cara ngobrol jeung kasahanapeun sina apaleun hormat ka indung jeung ka bapa nabi diutus innama buistu li utamima makarimal akhlak sing apaleun akhlak ka Allah sing apaleun akhlak ibadah sing apaleun akhlak ka indung bapa sing apaleun akhlak ka sobat jeung kabaturan sing apaleun akhlak kasahanapeun sing apaleun akhlak jeung laku katabangga komo urang mah hirup di daerah Sunda nu bahasana pabeulit teh aya bahasa kanggo urang aya bahasa jang batur liwat urang teh ka saung sawah nu boga sawah keur dalahar
balak kecelakaan menuju taruan cek nu boga sawah mang kadir heula urang tuang sareng montong kieu ngajak neme pisan atur nuhun wangsul tuang ae belegug mesing tepi kaharang ge paling tidak pan batur bisa nganilai neda tapi lajan make bahasa tuang dahar ogenan dair haraman teu eta mah bahasa urang Sunda mulih ti mana lain jalna mulih ti Ciamis lain wangsul nu nanya si ngerti montong nanya wangsul ti mana cek itu teh wangsul ti Tasik lain wangsul jangka batur mah mulih ti mana cek urang wangsul ti Tasik hayu aturan tuang sareng neme pisan parantos neda hesek bahasa Sunda 25 tahun disebut jalmi anom kene ai bonteng ke kamar ngutik montong bonteng anom ajengan ka dia mampir ayo bonteng aranom kene montong anom kana bonteng mah ngora aya begitu ya aya tadi ya cenah montong aranom kene bonteng mah ae punya bonteng anom doraka mah henteu ayo sinasmahu wa adabahu nu paling peryogi nu katilu naon wa adabahu ayo sinasmahu wa adabahu tilu wa ayu alimahul kitabah naon wa ayu alimahul kitabah numutkeun harfiah mah wa ayu alimahul kitabah de warah didik latih anak anjeun sina jadi manusia nu pinter maca jeung pinter nulis tapi jumhurul ulama sepakat nyebatkeun bahwa nu disebut wa ayu alimahul kitabah dalam arti panjang luas teu cukup ku ngaran wungkul teu cukup ku etika jeung sopan santun wungkul tapi nu katilu nu paling peryogi anak anjeun warah didik latih sina jadi manusia nu paham agama nu ngerti ajaran Allah sina apaleun bener sina apaleun hak sina apaleun salah sina apaleun goreng ngarah teu tumiba kana salah ngarah teu terjerumus kana goreng sabab mun jalma teu apal yen eta teh salah yen eta teh goreng pasti bakal tumiba kana salah jeung kana goreng hak batil kudu apal haram jeung halal kudu apal bener jeung salah ge kudu apal kudu ngerti hartina teu cukup anak hayang jadi soleh kungaran jeung ku sopan santun wungkul aya nu langkung penting anak anjeun warah jeung didik sina jadi umat manusia nu ngartieun agama nu paham Allah jeung paham Rasulna warah jeung latih didik anak anjeun sina jadi manusia nu apaleun lengkah jeung saha kudu ngahiji jeung saha kudu nyobat kudu ngarti nepi ka lebadi sabab lamun teu ngarti kana agama loba jalma nu kabaku sakaba-kaba siga awi sumer di pasir usum moyo ka jalma nu make baju kikiran bilu moyo usum ngahina ka jalma anu wiridan atawa nu tarangna hideung padahal lain ladang tidagor atau dikusud-kusud marilu ngahina usum jalma ngahina ka jalma deui muslimin anu calana nangatung marilu ngahina teu apal mana lawan jeung mana kawan ciri teu ngarti ajaran agama teu salah eunkeut sina jadi kiai geus paham agama sina nyeun madrasah nyeun pasantren teu kudu kiai mah tong loba teuing hiji loba teuing saingan nu kaduana loba teuing kiai teh matak pait lemur da ku Imam Ghazali ge disebutkeun al ulama kal milhi ari ulama kiai ustad ajengan teh teu beda seperti uyah nyamal wae anu ditungguan ladana angel nganggo uyah ngangeun kantenan nganggo uyah ngolak wae ngolak
anu ditunggu jeung nu dominana amis anger pan pun biang mah baheula mun ngelote sok make uyah ngarah amisna mantep henteu cawerang. Al ulama ukal milki kiai ustad ajengan teu beda sapertikeun uyah ngeunah sote uyah mun ukuranana pas ari uyah loba teuing manaon pangset ngeunah sote hiji lemur kiaina mun teu loba teuing aya loba teuing ajengan mah euy parasea kadang-kadang cekcok parebut muatan. Untung Allah teu nyiptakeun penduduk alam dunia kiai ajengan kabeh. Untung kabina-bina dari abdi mah nu teu beukeun ngaji teh justru ajengan. Malam Jumaah dihancak ku opatan kiai Jumat kahiji kedua katurun nepi ka opat jadi sebulan sakali ewang. Jumat kadua ajengan ngorah nyamper ka ajengan udah kolot akang bilih bade sareng cek ajengan ka mana? Ih pan ayeuna teh wengi Jumaah bagian mingonan pokna ih akang mah sanes jadwal panina bagian ai jadi daek sote mingonan lamun giliran ngawuruh giliran ngadengekeun batur mamumul. Untung Allah ciptakeun jelema jadi ajengan kabeh mun jadi ajengan kabeh mau aya mingonan kudu nyeun madrasah kudu nyeun pasantren teu kudu cenah kalau dikersakeun jadi ustad jadi kiai boga pasantren fadlullah syukur alhamdulillah ngan nu jelas targetna kudu belajar ilmu ajaran agama Allah lain kudu jadi ustad sanes kudu jadi ajengan lain kudu jadi kiai lain kudu boga pondok pasantren eta mah syukur alhamdulillah jangan atuh paham agama jang pager diri jang pager awak sangkan hirup tong kabaku sakaba-kaba di mana wae jadi naon bae. Ayu sinas mahu wa adabahu wa ayu alimahul kitabah bahkan muka opat sahur Nabi warimayah teu nyieun madrasah sahur Nabi anak anjeun geus paham agama anak anjeun geus pahamun ilmu ajaran Allah anak anjeun geus masagi kanyaona di bidang ajaran Islam latih anak anjeun sina jadi manusia nu pinter ngojai sina apaleun gaya kaki, gaya punggung, gaya dada, gaya bebas, gaya kupu-kupu jang miluan sigim sanes kernaon muslimin anakna kudu diwarah pinter ngojai jang melaan Islam sabab tenutup kemungkinan satu saat bakal datang mereka hancurkan ajaran agama teh datangna ti arah laut ulah ngojai teh gaya batu ieu gadleng kerolot itu muncul deui mun nganggo bahasa ayeuna geus paham agama geus ngarti ajaran Allah anak anjeun asupkeun ka marinir keur naon anak muslimin nu geus ngarti agama diasupkeun ka marinir keur melaan agama Allah warimayah nu kagenepna nu kalimana warimayah sabada kitu latih anak anjeun sina jadi jalma anu pinter main senjata ai rimayah teh papanahan tapi kulantaran geus langka berkembang ayeuna mah jarang pakakas perang teh ku senjata mun nganggo bahasa urang ayeuna sabada anak anjeun paham jeung ngarti agama lain mungkul pinter mojayeuna jamelaan Islam asupkeun ka institusi anu erat jeung ngoprek senjata nah ka polisi nah ka ABRI angkatan darat angkatan udara jang naoneun jadi polisi jang naoneun jadi ABRI jang naoneun jadi tentara jang naoneun jadi angkatan darat jeung angkatan udara keur melaan Islam jadi polisi moal gumasep mun memeh jadi polisi apaleun Islam jadi ABRI moal balaga mun memeh jadi ABRI pahameun heula ajaran Islam jadi marinir moal gumasep moal nyingsieunan batur lamun memeh jadi marinirna apaleun heula ajaran Islam jadi angkatan darat angkatan udara
moal mata mundur satu yang beas komo nyalahgunakan kedudukan jeung jabatanana pasti bakal pasang dada pasang badan demi anjeurna agama Allah. So, tamun aya polisi nu garumah teh dipastikeun teu ngaji. Mun aya tentara baragagah beregege dipastikeun teu apaleun agama. Mun aya marinir guguma setan dipastikeun teu apaleun ajaran Allah. Lamun aya abri nyingsieunan rahayat dipastikeun teu apaleun agama Allah. Lamun aya jalma ngerekadawang memperatarapi nyingsieunan jelema demi kepentingan pribadi kelompok jeung golonganna dipastikeun eta jalma teu ngama ajaran Allah. Di dieu pentingna hirup nganggo pager agama. Ayu sinas mahu dua wa azabahu tilu wa ayu alimaul kitaba opat warimaya wasibahat warimaya nu kalima nu kagenepna wa alla yarzuqahu illa thayyiba lamun anak anjeun hayang jadi manusia anu saroleh kahade parabna pilihan tong sagala asup tong sagala beres duit renten duit haram duit ladang judi tong diparabkeun ka anak jeung ka pamajikan sabab akur jeung hianat katurunan sabab Rasul nu mulia nyebatkeun lamun awak manusia katumpangan barang haram can kabuang lewat kaampangan can kapiceun lewat kaabotan kaberatan aya keneh dina patuangan dina pejit dina kadut barang haram teh dituang di leueut salatna ibadahna satungtung can kabuang barang haram dina patuangan mardud ibadahna ditolak ku Allah moal ditarima naunan tuang leueutna tina barang haram nepika jadi getih jadi daging ku Nabi nu mulia disebutkeun kullu lahmin nabata anil haram pannaru aulabi sakur awak manusia jadi tina daging atrapi tina barang nu teu positif halalna dagingna kacampuran ku barang haram maka jaga di akhirat balikna kana seuneu neraka Allah leuwih pantes leuwih cocok leuwih utama pikeun jalma nu model kitu. Komo barang haram diparabkeun ka bojo nu keur hamil ai getih inung teh di awak anak lain ngeclak lain netes bu ngocor ai orok teh hirupna sabada opat sasi ku Allah dieubeuh nyawa sabada ditiupkeun arwah umur 120 poe tepatna 4 bulan ku Allah dipaparinan arwah ku Allah ditiupkeun arwahna hirup ngaran-ngaran jelema hirup butuh kekuatan najan teu dihanturan dua remeh tiu remeh ku bapa da mau bisa diharakeun mau bisa dahar aya kolok sampe asupkeun kompa ku bapana moal matak nepi da anak urang salami ti umur 4 bulan nepi ka lahir kekuatan teh tina getih inung anu biasa dipiceun lewat head lewat kareseban nu mawi nuju hamil ngenek teu bijil kamana disalurkeunana lewat tali ari-ari getih inung dina awak anak lain ngeclak lain netes ngocor ngalir kulantaran getih inung ngocor jeung ngalir tong geger mun laku lampah inung goreng patut teu istighfar jeung teu ditobatan awal akhir bakal tepak jadi goreng anak jeung turunan. Tak anak goreng montong bisa salahkeun ka watur ngalah kasaha sia teh ngerakeun turunan-turunan sia teh nyalahkeun saha deui wa alla yarzuqahu illa thayyiba patuhangan muslimin steril beuteung pilih teu sagawaya anu katujuna konsep kanggo nganterkeun anak jeung turunan soleh teh wa ayu zawijahu idza balag mun geus dewasa aya pijodoeunana tong diengke-engke gancang kawinkeun begitu ngahitbah ngalamar nanyaan tong nungwan genep 4 nepi ka 7 tahun kaburu kausak setan gancang kawinkeun
kunanyaan ku hitbah lain setengah halal kena geus ditanyaan ieu mah diinjeum ge 2 minggu jongjon we tas lebaran poe kadua tuh dibawa ditanya teh ku tatangana nu ngawarung Nyai ari si Neng teka tempot di tas lebaran ka mana ngadon nyengir ieu teh ditamut cenah ece kusaha ku tunanganana dicanak menuju ka Pangandaran ai alabatar kana hihit wae ditamut wa ayu jawi ida balak kawin ke ngaran alus apaleun sopan santun paham agama naon bae takdir nasib rek jadi abri rek jadi polisi rek jadi pengusaha wakil rakyat rek jadi menteri presiden sekalipun asal bener iman jeung takwana tuluy kawin bener cek Allah cek Rasulna maka indung bapak geus nganterkeun jeung ngajajabkeun anak turunan janten jalmi nu soleh kunaon pangna Islam makanya songkeun konsep jeung tata cara sangkan anak jeung turunan jadi manusia nu saroleh ieu teh bentuk kadeudeuh jeung tanda kanyaha Allah margi nu karasa ku abdi ngagedekeun jeung ngamodalan anak teh lain waragan saeutik agung leuheung urang Pak aya notaan aya bonan abdi ge kabeneran pun bojo teh awewe anya sok hamil sok reuneuh sok ngajuru sok nyusuan eta lamun hamil ngalahirkeun nyusuan tuluy kudu diburuhan teu sanggup kudu ngayakeun duit pikeun buruh hamil pikeun buruh ngalahirkeun jeung buruh nyusuan urang mangan ukur ngamodalan ngabiayaan puguh notana puguh bona sok ajengan ade ayeuna ti miti hamil nepi ka budak dikeureut da moal mah 10 juta komo indungna teu atrapi tersepen sangu teu kop ngameu hasup sangu ongke bawa ka bidan atrapi ka dokter kandungan aya obat penahan khusus ulah ongke kakara beuki kejo beak obatna ongke deui tiap bulan dipariksa hungkul 100 salawe acana beus resep kali salapan tambah deui geus bulan aleun mah aya USG segala rupa komo lamun lahirna teu normal kudu dipakum atawa disesar moal mahi 20 juta acan meuli waragan pamakaian anak jeung perlengkapan bayi moal mahi 5 juta acan jajana susuna jeung sajabana salin jeung pakena tambah deui ngeureutkeun ai bea ngeureut ieu hajat ayeuna pan piraku teu make biaya da ieu tenda ge meunang nyewa ieu panggung menang nyewa kursi menang nyewa bayareun moal mahi 15 juta kikiran teh ditambah deui mubalik bensinaneun tong gede teuing lah 5 juta we nu basaja geus kahitung ngajengan ade kudu ngaluarkeun duit sabaraha tina pesa lain artos saeutik ngagedekeun jeung ngabiayaan anak teh puguh waragadna ageng ngan kajenteng ageng jeung tohaga aya nilaina aya jumlah jeung aya nominal abdi baheula keur pun bojo hamil nu kahiji abdi boloho pawajikan belegu pokna cenah mun ka kota Kang heureuh ti ayeuna bisi kateuhak kukumpul kakar 4 bulan naon cek teh nu kudu dikumpulkeun teh pernel atuh salosin perelak salosin bangsa gurita popok nu kitu naon deui baju orok salosinan oh kitu cek teh meuli pernel salosin popok salosin gurita salosin baju orok salosin nu milihan nu kitu teh geuning di toko mah urang reuneuh hungkul
Calangcang cinta orang batur ya baik daripada reuneuh mah mending keneh balanya we sugan teh rek sakitu-kitu nah bikeun ka Purbojo lu geuning cenah manila lucu bisaan cing teh tanya tangke deui mah cenah sing kieu deui balanya teh ngan warnana pisahkeun bedakeun ai kitu sabaraha losin butuhna nya cenah ceuk batur mah ngajaga keur ngecrek hujan ka ari orok makihna teureun-eureun minimal 5 losinan permel 5 losin popok kurita 5 losin baju orok 5 losin heug teh mubah we baju orok teh geus kakara saminggu nincak kalau teh geus sarareg geus dipanggulikeun geus disusuhan disetrika diseungitan mak dimotoan distika geus ditilepan pokna tuh baju budak geus sareungit ngan hanyakal can aya wadahna padahal tinggal ngomong we butuh lomari gitu cik abdi tupan lomari urang ge atuh cing teh kosong kene tinggal dedetkeun ka dinya namanya baju orok dihijikeun jeung baju bapana tuh turun hese jungjat nyokotna oge atuh kumaha ieu teh ieu cenah ngagaluh lomari plastik anu genep pantokna. Oh gitu meuli lomari plastik direrekeh di kotak tabelaan panto mobil teu beunang ditutupkeun da diranyingkeun di imah bisi reyon teu bisa di ditu cing teh langsung pasangkeun asupkeun teh ka mobil teh teu mahi dicarekan ku tukang beca ku ojek ku motor ku mobil batur anu kasarabet teh bawa ka imah geus tapi sugan teh tamat ngadonmikeun catetan cenah tinggal ieu nu acan teh naon deui aya kucing teh ieu teh di tompo teh kurung jang orok beres mau dikurungan bisi make bisi kureungit di double deui make obat nyamuk ceuk urang teh peda mah geus teuing atuh aya obat nyamuk motong teh jeung kurungna ajeuna ai kurung mapan ngajaga sakali-kali lamun teu diseungeut obat nyamuk kurung obat nyamuk elektrik pangais jolang plastik jang ngumah orok rigen carang jang wadah strikaeun emer gede jang wadah seseuheun kantong jang wadah salin budak jengkap jeung payung pangaisna da hayang deui milu mingonan cenah ari geus saat getih mah tambah deui perelak naon plastik jang tilam kasur nyaperlak teh itu salah seeutik mah wajar nyaperlak nu kitu hayang tina kulit anu paranti jok na kijang Innova anu ngeureungan teh geuning tiis 4 meter nanahaon deui nya baby oil korek kuping sampo bayi hand body bayi sagala rupa ieu mah sakuratina eta yakin lamun disakalikeun moal bae 5 juta tapi kajen teuing ageun urang mah pugu notana pugu bon pangna Allah maparinan konsep jeung resep sangkan putra jeung turunan muslimin sina jadi manusia soleh karunyaeun Allah bisi anakna jadi malik dakwah di akhirat sabab gaduh anak teh nikmat dunia jeung akhirat mun bener ngurusna tapi di sisi lain mun teu bener ngawarana bakal jadi wiwirang jeung bumerang di dunia jeung di akhirat da ibu teh lain makhluk anu hina lain makhluk anu murah ageng pangorbanan jeung gede jasa hamil teh lain 2 poe 8 bulan awewe geulis ge jadi teu puguh bentuk jeung teu puguh potonganna jarang anu keur hamil komo bulan alaeun katingali keneh geugelisna perang kebong bajir tulang igaragas tanding gamang kiciup sabedug sakali buuk murag roweang panon dekok kajero jika potongan mobil kol tahun 73 paling ngaleungeun teh jiga keri buleuk bujur tenging ka tukang bujal nontot sagede tutup aqua lempang egan siga entok pakaian eueuh nu pantes diangok ku istri anu reuneuh sok anu hamil make kabaya rek dianggap jelema bener moal komo kalurna make kabaya karana make legging minangka baju anu
rada nyeni teh anu nguluntung si galangseng teh teu make cangkeng kakarda pantes lancingan ibu pan eueuh nepi kana bujal keur hamil mah ngagereng kana bentaran baga sakalian dipariksa ka bidan ge hayang rada buni teh kudu nginjem kolor salakina kakara nepi kana iga sabaraha poe 8 bulan berat ari hamil berat nyangikir asa bae nang karak tepati nyaman nang kuban komo moal bisa mun karupak teh bisa lawat 3 gangsing cek bapak teh lah cek saha aing cenah reuneuh-reuneuh wae kapan kuala disebatkeun wahnan ala wahnin payah di atas payah capek saluhureun capek ripuh saluhureun ripuh bilih bapak teu percan tentong teuing ngajaran reuneuh milari kalapa we 2 hulu tong dipesek sok teureun hareupeun bujal rapet ka tukang make lakban bawa tong 8 bulan 2 minggu jumatan dibawa sia ka pasar dibawa aya perlu dibawa aya yang ka kantor dibawa mun jadi pegawai ka desa ge dibawa jadi ajengan imaman dibawa tong 8 bulan 2 minggu abong mun teu ngajepret cangkeng aya pamajikan urang lain 2 minggu 8 bulan ngalah ka 10 mun kudu diburuhan ibu rek nyuwunkeun sabaraha moal aya artos nu mampu pikeun muruhan bahkan aya pengorbanan indung bisi disangka indung eueuh jasa aya pengorbanan indung anu moal aya artos nu mampu ngaganti nyerina ngalahirkeun orok ngalahirkeun nyeri teu Bu saya menakan wae nyeri ngalahirkeun ai orok pangalitna aya nu mun prematur aya 1 kilo 8 on orok leutik sagede boneka 2 kilo setengah rada leuheung 3 kilo 4 on aya nu badag 4 kilo 2 on aya nu leuwih ti 30 urat anu pegat tina palawangan ibu dipake ngaheujeun nu moal bisa nyambung deui nepi ka ira ek teu brut-brut urat kumaha daliang paranti bijil orok teh teu badag sagede kuluwung teu gorowong sagede pot kembang teu aralit sarempit laleutik hareureut sing disensus diakurkeun ge liang paranti bijil orok teh teu baradag teu laleutik sabab nu sok ulin kalebadinya mah biasana ge lain sagede orok paling gede teh sagede bulu mik ieu teh kelas anu spesial ari jeuh ku Allah dikirim liangna anger sagede kitu lain sageung orok tapi sagede tikelan tuur rek teu bejan kumaha saha berjuang ibu saru narohkeun nyawa ibu da teu aya pilihan katilu mun teu hirup maot mun teu maot hirup mun teu cilaka pasti salamet mun teu salamet pasti cilaka istri nu ngalahirkeun nyawa tarohan najan boga salaki ka kiai ge teu bisa naon gaduh caroge ka jenderal teu bisa walakaya cik bapa nu nguan bojo bade ngalahirkeun sok nanahaon pagawean nu karasa ku abdi mah nganukur sarupa udud maruput irung we nuan kadang-kadang jadi balageur salaki teh dicabokan ogenan ngajedog we jeletit kaprot ih cicing we eta abdi ningali babaturan ditelepon haji di mana cek abdi di pasar kidul kerdeangan kopeah abdi ge cek beneran keur di Manon Jaya di bidan teti nah cing teh lalaki di bidan mane teu nanaon pun bojo cenah bade ngalahirkeun abdi teu kabotan mah kajilah ka dieu cek abdi aing dosana tanpa majikan maneh nu rek ngalahirkeun nah wing kudu kadinya atuh cenah baturan abdi oh ai maturan cek teh sia lol teh kadinya keur dicabokan ngajedog we jeletot kaprot jeletit
kaprot deui cuk aing ge tong waka da budak teh leutik keneh nu ieu ge cenah masih keneh karasa nu kamari ge ayeuna nyieun deui cetot deui kaprot purilit jetrak deui cek abdi teh geuning maneh mah bagur euy pamajikan ditampilingan kita aya ngalawan cenah peda we bade ngalahir pami moal ngalahirkeun paling tos dilayak mah ditot tadi jadi balagur da rumasa teu bisa mere babantuan naon-naon mun jadi kiai geus laki ibu palingan ukur ngadoa mun tang kalau saya ya sabisa-bisa sakamampuan diri jadi jenderal boga salaki nungguan bojona rek ngalahirkeun ngan ukur ngaulang ngalaban arudud gawe nate ngopi udud ngopi ngong adzan duhur teu biasa salat duhur awal waktu biasa mah setengah 2 lantaran keur bingung begitu beres nu adzan tuluy wudu salat panggeulana we tanghian teu 5 rakaat salat dahuluna pabuis udud deui rumpat deui ka bidan ibu kinten-kinten pun bojo tabuh sabaraha ngalahirkeunana ceuk bidan bapai kedah nangtukeun waktos mah abdi teh aya kasangem mung abdi gaduh patokan nyalira abdi ngantosna 4 jam kapayun upami pembukana namihan tiasa ditangani ku abdi mung upami diantos 4 jam kapayun teu namihan pembukaanana paling ge abdi ngadamel salat rujukan ku bapak bojo canak ka rumah sakit bersalin abdi siap ngajajabna mungkin nunanganina dokter spesialis kandungan nah bade dipakum nah bade disesar ya Allah ya Robbi ai kami disesar sabaraha ibu nya nu pangmirana teh aya nu 8.750.000 aya di Manonjaya anu mirah 2,5 juta namun ngajahitna ku bola tutus kasur abdi mah mung kawan arto ge 1.500.000 ibu kamu ibu abdi kedah ka mana atuh milad bapak teh kenging riweuh ieu mah dina pahitna mun abdi tos panik mun kedah kumaha abdi ceuk bidan bapak mah kedah kaluar we sabab mata riweuh ka abdi na sok di luar antosannya mun teu kenging lebih teuing bisi abdi butuh dijil deui udud deui 2:30 dipanggil ku bidan bapak ka dieu caketan tuang bojo bade ngalahirkeun mudah-mudahan salamet bre teh pamajikan geus teu dibaju teu dicalana teu dikutang lain kabita watir abdi mah ngalahirkeun nu kahiji dicarekan ku bidan da cicingna dina deukeut suku tunyangeun ai kok teh bapak tong di dinya atuh teu cecedok pisan aya mah tong teu cecedok atuh bunga bejaan da aing mah teu ngarti teu apa naon cek teu dititah nya can bilih karagokeun di dieu dina siraheunana oh kitu nya nasiraheun nungguan beri dipuntangan dan teu bisa kumaha antara hirup jeung maot katingali awakna luut leet guyang kesang guyang kokotor amekan ngahega sorak nu kaluar sorak treukna tanyakan kadang sora hayam pelung beak jeung napas-napasna kubidan dicocokkan di sampingnya ini teking tarik ting bager isin sing emut siga waktos nuju ngadamana anger mesin dicocokkan ku sampingnya da kadengnya sorat truk gegaukan urang gigireun ngauleung ngaraga meneng teu bisa mere bantuan naon aya salaki nu boga inisiatif Bu begitu bojona keur ngaheujeun gek diuk dina porsi pas pamajikan keur ngaheujeun muntang ti papereket milu ngaheujeun tapi karacung jeung irung sukuna ci ibu pami ngalahirkeun gigireun aya salaki milu ngaheujeun rek matak nyetrum namahan tanaga moal oh paling nutas ngaheujeun riweuh neangan WC aya ngising brol anak lahir inu ngaplek lil kapas ka ibunen teu daya teu upaya can dicabak can dicekel can diurus ku bidan teu ngaheulakeun orok heula disedotan liang pangamungna bahamna diongkrok di elapan geus disada oa kakara cek bidan tos salamet ayeuna mah dibedong dibeungkeut nepi ka sapuratina kakara ngagarap indungna naon panggeulana begitu orok dilahirkeun nu kedal
tina bihamjana baham jeung tina lisan inungna lain nanyakeun pilpres anu meunang kang ganti presiden teu ieu teh urang hayang ganti presiden teh moal kitu sareng ditanyakeun akang anak urang salamet cek lalakina bari cari nafkah awewe lalaki kang awewe keun we dauh anak pamilihan awewe ge butuh lalaki ge butuh cenah ku Allah dibere awewe keun bae sarua nuhun Gusti pun anak salamet bari istri nuhun Gusti aya keneh nu kaliwat cacat henteu kang anak urang cek salaki teuing akang ge can nempo sabab orokna keur dikumah heula ku bidan abdi hayang jongjon akang pangningalikeun bisi aya ramo leungeun anu kurang umpat lalaki neuleuan ramo orok ai orok pan meureup eueuh orok nu lambe tangan aya orok anu kikian eta ya siga caleg geuningan kikian aya daya mareueup leungeun orok pan cek salaki tina lawang eta teh ya Allah ramo pun anak teh 4 genep lamun genep mah abdi teu pati hariwang tinggal neuteuk hiji rok kaya kumaha lamun ramo pun anak teh 4 kamana abdi kudu meuli tambahna da aya ge di Tasik toko ramona teu dagang kokon dagang ramon teu dagang roti brai teh muka 5 kenca katuhu kakara lumpat nyanyi teu cacat leungeunna 5 kenca 5 katuhu kunuhun Gusti pun anak teu cacat aya akang ari sukuna ditingali henteu bisi aya ramona nu kurang poho teu dideuleu sakalian teuing atupan maneh tah milangna leungeun wungkul padahal mah jam kurang ge mah bisa ngajejegan ieu kunaon make ditatanyakeun digulik padahal mah lagi ting tek salamet ting teu ku Allah geus dieunteupan ka deudeuh can nyabak can mangku can numpuk can ngalemoh can ngagalentor kakarana gegenol 8 bulan kakarana heujeunkeun ngalahirkeun ka alam gerbana ku Allah geus diteuneunan ka deudeuh jeung kanya disebutna ge inung mah kamalu safaqah ngasuh ka jenting amai leke kajen bari digawe tara halal subaha inung geus salamet anak geus salamet budak orok panjang umur lain ngeritan jeung eueuhan gawe namahan gawe teh kudu nyusuan 2 tahun rajaban dibawa muludan dibawa mangkaning panitiana pamuda unggul coba keur samutan kepala desa budak leweh oa inung mah nyantai we panon nempo kana panggung leungeun mah kana sleting sorolo uluy ngodok kutang susu nu ranteng teh urat harejo badag teh geuningan bijilkeun bawalkeun kana sungut budak gigireun pemuda cek pemuda bari neureui ciduh duh Gusti hayang teuing abdi jadi orok demi Allah Gusti moal dipinyot ek diusapan unggul inung mah jongjon we susu kadeuleu ku sarereal kena lain eueuh ka era gede tanggung jawab jeung kanyaah ka anak terkadang ngopohokeun ka era janari tengah beuting budak koceak dengek oa inung tengah mek pedahal keur ngeunah kulem dicabak tilam ngabaseuh ganti kunu garing tuluy posisinya ngigir budak disusuan kajeun setengah jam leuwih cangkeul leungeun dipake nangeun sirah sabot nyusuan aya inung amuk-amukan pedah keur pulem ka hudangkeun oa lumpat ka dapur masa kunyere budak orok diancam sok sia goblok bae anak monyet wae molor wae kieu si anak jelema ngadon lewet eta jurig aya moal cai inung kitu dikekepan digodos dipangku dikekepan tuluy diusapan kajen cangkeul leungeun dipake nangeui sirah inung mah betah geus setengah jam budak seubeuh nyusu teu sare ngan leweh ge teu ngadon culak cileuk we orok teh da geuning budak orok ayeuna maka kara brol ge mun geus baru ringas matana teh kira kuneangan palingeun macing teh ieu teh geus marolotot budak ayeuna tengah peuting budak geus disusuan teu sare deui ngadon budak teh culak cileuk
sugan cekin kang si teh molor we akhirna henteu ngadon diajakan ulin di baturan cek indung bari gumer teh soracan inung ai anu katep teh oyong ama bade tak adud nu gaya teh jiga cibapa bade tak adud munak toleh kino munak toleh bade tak adud bade naos itu kan bade naosnya munak elang munak gaya dan kadang-kadang jadi teu wararas di karobongna gara budak di dieu kitu tara anak teh ditatanya beda anak manehanan munak ta'a ya munak ta'a anak sia kunaon ditanyakeun teu apa jeung teu wawu lain teu wawu teu apal balas ku gede kanyahan budak panas nyongkap budak hareeng inung nu ceurikna bari ngadoa ka Allah di ayun ambing di PPD disasangkeh ka mana-mana bari diuprawan dikepluk-kepluk ya Allah ya Rabbi pamiki Gusti ngalungsurkeun panyawa tong kapun anak hawatos ka abdi we ya Allah brai beurang budak teu daek rerep panasna inung bapa keur teu boga duit poho di kaera kudu anyuk ka hutang demi saha demi anak kudu ngagadekeun sawah ngajual motor ngajual kebon demi saha demi anak nah ai urang geus kakolotan sagede kieu boga inung jeung bapa geus teu walakaya ditatamakeun kajeun anyuk ka hutang kajeun ngagadekeun imah kajeun ngagadekeun motor jeung mobil jarang rajeun ditatamakeun lain sina cager nepi ka Cijulang nepi ka Sancang nepi ka Garut ditatanyakeun ditatamakeun ku anakna ngan lain sina cager sina gura di rumahot awatos pokna ge emah jeung abah disilami teuing lara balangsakna lain awatos kehet sia we anak anu ngurus inung bapa boga anak 5 boga anak 4 teu dipatungkeun jeung teu diiwarankeun teu didonasikeun ka nu seje tapi inung jeung bapa boga anak saopat-opat boga anak 5 aya nu genep sagala rupa bahkan aya nu leuwih digilirankeun sakalian tatama ge ayeuna bagian si Aa isuk bagian si Dede keuli bagian si Teteh da si anu kadua mah geus kamari rumah sakit kena 6.500.000 maot inungna maot bapana riweuh ngalukur sawah ngaraku kebon aya nu ngaku imah mungkin inung jeung bapa ridho da urut tatama anjeunna tapi urang dipayuneun Allah rek jadi jelema naon mun jeung inung jeung bapa sempet kena hitung-hitungan padahal inung jeung bapa teu pernah hutangkeun jeung pernah hitung-hitungan 80% jelema parkir miskin hirupna di dunia teh gara-gara goreng patok lakukan jadi inung teu hormat kanu jadi inung lain dina berita jeung dina sinetron geus jadi bukti jeung kanyataan geus usum anak ngahina inung anak teu ngaku inung anak nyieun kacung nyieun pembantu nyieun babu ku inung siga nunya diangkir ka Jakarta mah jeung bapa abdi oyong pernah abdi teu aya waktos diantos ku abdi di terminal Kampung Rambutan ke ku abdi dijemput di jeung aki-aki aririt ke Jakarta dijemput ku anakna ai sugan rek dibungahkeun mah bapak ulah pakamaruli nya da moal ieu 2,5 bulan abdi aya tugas ka luar kota pun anak pan teu parore sakolahna jago pami dibekal ridu bilih kumaha onam bilih kumaha sareng ngaganggu kana tugas abdi emak sareng bapa wayahna satungtung abdi teh acan wangsul di tempat damel di luar kota wayahna di dieu heula tak ieu kanggo waragadna ieu kanggo listrikna ieu kanggo teleponna ieu kanggo ledengna ieu kanggo beasna ieu kanggo tuang reutna siga nu heueuh tapi dipake pembantu ngasuh incuna bapana titah nungguan pos satpam 2,5 bulan inung jeung bapa mungkin ridho di kumaha gaya ku anak tapi tada teuing Allah benuna ka anak nu teu hormat kanu jadi inung jeung bapana istighfar dosa komo lamun inung nepi ka ngetlakeun Cipanon ningali tina pengorbanan jeung jasa hadekna tak Cipanon inung ragrag maseuhan damisna satetes saketak Cipanon inung ragrag maseuhan damisna
kajen tecerik gogoleran, kajen tecerik kokosodan. Rasul nu mulia nyebatkeun anak nu pernah ngaragrakeun cipanon nu jadi indungna neraka bagianana di dunia na moal waluya kana moal akaran anu moal sirungan nete semprek nincak semplak kitu salah kieu lain gara-gara doraka tinu jadi indung jadi tukang dagang beak jeung modal-modalnya tong nyalahkeun sesama pedagang tanya diri kontrol awak boga kasalahan jeung boga doraka naon baheula urang ka indung jadi tukang tadi beak jeung kota kanana tong nyalahkeun nu sajen tanya diri kontrol awak boga salah jeung boga doraka naon baheula urang ka indung jadi ajengan jadi ustad jadi kiai tapi teu didenge omongna ku masyarakat teu didenge omongna ku santri tong nyalahkeun nu sajen tanya diri kontrol awak urang ku batur disebut ajengan disebut kiai disebut ustad tapi omongna teu didenge ku batur boga salah jeung doraka naon baheula urang ka indung kajenting pimpinan pasantren kajenting ahli ibadah indungna pernah ngaragrakeun cipanon komo lamun teu hampuran nepi ka samaotna kiai ajengan ustad nu mode kitu di akhirat wajib saur nabi jadi manusia nu ngangkang dina jurang seueur neraka naon margina kadodo jeung kanya pengorbanan indung ageng kabina-bina ku nabi ku rasul dipaparinan konsep sangkan anak anu soleh karunyeun ka urang hanas wae biaya geus dikaluarkeun modalan anak ngawaragadan anak jeung turunan satekah pola di dunia urang babak belur kumaha teuing lamun anak teu soleh di akhirat jadi tamiang beulit kana bitis mun teu bener ngadidik jeung ngawarahna di akhirat anakna diponis ngangkang dina jurang seueur neraka anak bakal ngacung ya Allah ya Rabbi sanaos abdi kekal abadi ngangkang dina jurang seueur neraka ridho lillahi ta'ala asal sareng jeung pun biang asal sareng jeung pun bapak ditanya ku Allah naat ono urusanana make ngajak inung jeung ngajak bapak taros ku Gusti sabaraha pun bapak mapatahan Fatihah taros ku Gusti sabaraha pun bapak mapatahan wudu taros ku Gusti sabaraha pun bapak nyairkeun kaajengan supaya abdi amal agama tanya ku Allah man sabaraha mapatahan Fatihah tekantos ya Allah sabaraha mapatahan wudu tekantos diserenkeun teu kaajengan henteu ya Allah malaikat tewak kalian bapak panggil indungna sabaraha kali anjeun mapatahan Fatihah tekantos sabaraha kali anjeun mapatahan agama tekantos ya Allah sabaraha kali anjeun nyerenkeun ka kiai supaya anak diwarah dididik sesuai jeung ajaran Islam cek indungna teu kabujeng ya Allah hiji seueur seuseun kadua seueur geroheun nu katilu da jeung ajenganna ge abdi mah teu akur bongan rudet sok ngagandengan we memeh subuh tak abdi malah teu hayang deukeut jeung ajengan kitu malaikat talian indungna borogor jeung anakna ajlengkeun tiluanana ngangkang dina jurang seueur neraka pengorbanan urang di dunia nu geus bebeakan sia-sia gaduh anak gaduh turunan teu ngajamin jadi kabungah di akhirat lamun salah ngadidik jeung salah ngawarahna kamanakeun mampu didik ku pribadi didik mampu guru ku sorangan guru teu mampu ngadidik jeung serenkeun ka kiai sina jadi jalma nu apaleun bener sina jadi manusia nu apaleun jeung paham agama geus dewasa jadi naon bae syukur mun jadi pembawa agama dina teu jadina paling tidak pinter jeung bisa mawa awak jeung mawa diri moal kabaku sakabakaba di dieu priyogina anak urang ngambeu didikan di dieu priyogina putra urang ngambeu warahan agama supaya janten kasalametan jeung kabingah kanggo urang salaku sepuhna di dunia terutami jadi kabingah jaga di akhirat tak mudah-mudahan putra urang masing janten jalmi nu saroleh solihah amin wabil khusus putrana ajengan dede mudah-mudahan putrana nu dikhitanan ku Allah sing janten jalmi anu soleh panjang yuswana janten jalmi penerus di bidang ajaran agama ieu tempat kagungan Allah mugia salamina janten sentral kanggo ngembangkeun ilmu agama Allah sapa paosna amin urang sadayana mugia ku Allah dipaparinan jembar milik rezeki
hasil pamaksadan sehat dohir tumekaning batin wadal iman wawag Islam maut orang husnul khotimah. Al-hadiniya nas'alukallahummal ijabah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi firli wali walidayya amin. Ulah disangki dina pangaosan teu aya lepat, ulah disangki dina pangaosan teu aya dosa. Nu lepatna nu awonna kabodohan abdi, kalepatan abdi nada tawakuf ti sadayana. Bade ngapunten. Mohon jazakumullah ahsanal jaza. Pamit teh mah aya nu leresna mutlak tina ajaran agama. Mudah-mudahan manfaat. Hapunten nu kasuhun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.